Nailah peperangan anu dahsyat hanya semata-mata dek neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ieu diabadikeun khusus na jang peperangan umumna bagi nundek neangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sakumaha kangjeng Nabi neangan ridho Allah diinstruksikan kita keluar ti imah ninggalkeun negara Madinah, maka ulang dek neangan ridho Allah teh ulang ajedog we di imah. Jelema neangan ridho Allah padahal bodoh ngajedog we di imah moal meunang ridho Allah. Bekal ibadah ilmu kudu diteangan. Kangjeng Nabi neangan ridho Allah ninggalkeun Madinah, ninggalkeun imah. Kitu kene urang neangan ridho Allah dek menghadap Allah kudu meninggalkan imah atau kunci tak imah neangan perbekalan jang neangan ridho Allah ilmu wudu ilmu sholat ngemantak lamun hayang nyawa prajurit Allah etalah prajurit Allah teh nu berangkat ke medan laga ngelawan musuh-musuh Allah banggul senjata. Di samping eta prajurit Allah adalah tas santri-santri nu ninggalkeun imah. Nyana ninggalkeun imah, perbekalan hanya secukupna paling ge beas duit ala kadar berangkat. Apakah nyana henteu sedih ninggalkeun indung bapak? Apakah nyana henteu sedih ninggalkeun dulur? Apakah nyana henteu sedih ninggalkeun keluarga? Ninggalkeun babaturan, sedih kabeh ge. Tapi nyana di jero benak hatina aing deuk jadi tentara Allah. Neangan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Eta santri paeh di jalan, paeh di pondok, mal ditanya di sorga langsung. Tentara Allah eta. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Sakumaha ngusir, sakumaha ngaluarkeun ka anjeun pangeran anjeun hai santri. Ti imah anjeun berangkat semata-mata neangan ridho Allah. Wa inna fariqam minal mu'minin, walaupun sebahagian mukminin malakarihun embungeun jadi santri tapi nyana tetep bae jadi santri. Yujadilunaka fil haqqi, dibantah ke sebagian rombongan manusia dalam kebenaran ba'da mata bayana, setelah nyata-nyata bahwa mondok teh neangan ridho Allah ka'annama yusakuna ilal maut, seakan-akan nyana teh digiring ka pae sapira santri paling ge mawa beas teh sagantang duitna teh paling ge sabaraha duit 100-200 menang sapoe 2 poe geus beak ka dituna geus hese deui nyana dek balik jauh ka ditu nu mere eueuh mantak santri teh parwasa bae laleutik awakna ge. Tadi nama keur mondok kakarak asup 40 kilo barang menang sabulan kuari geus 60 kilo. Oh jadi beda. Santri kuari beda jeung santri baheula. Jadi geus teu menghadapi maut kuari mah santri kuari mah sesenangan sarua bae. Anu kuduna mah ka'annama yusakuna ilal maut wa hum yanzurun. Seakan-akan digiring ka pae santri teh santri baheula lamun dongeng almarhum bayi abah di dieu. Terus masantren ka dieu ka mana ka Kidahlan. Suatu saat jana di dinya teh kekurangan modal kan mawa naon karu. Terus baheula mah kabela itu kan tani. Setengah liter, setengah liter. Geus rada loba balik datang ka pondok. Teu ka mana-mana. Terus masantren ka Kosambi sarua bae. Nu mantak satu ketika almarhum ieu abah dongengna ketika berangkat terus ka ditu embung balik maksudna mah yang nyambung ieu nyambung ngaji. Begitu ditanya di satu tempat moal dicaritakeun ku ka kampung nama. Aya dulur-dulur kuari ngaji di dieu. Di mana si Ajang? Cak bapana kula masantren. Di mana masantren? Kosambi. Asli orang mana? Asli orang Pasar Kemis. Pasar Kemis mana? Tongok. Oh, saya sangaran. Ngaran Damyati. Oh, saya Damyati. Geus kieu bae kuari mah nya. Sia lamun asa bulan atuh boga geus tukur balik ka ditu ka dieu bae nya. Gede geus pokona mah. Geus di dieu dijamin. Pokona deuk 2 bulan, deuk sabulan, deuk 2 minggu asal teu boga bekal ka dieu. Oh atuh.
Alhamdulillah tah sal 2 minggu teu boga kadinya sabulan horenganan anakna dek dibikeun. Kabelah dia udah bager amati cak almarhum teh horenganan. Ada beras di balik beras. Berangka ambet ya malah kabat ya malah kadijadinya deing. Mah kejadian teh. Budan henteu bahaya gede ya mah urusan. Waduh, eta dongeng zaman baheula mau kanero. Masya Allah. Sebab naon? Ka'annama yusaquna ilal maut wa hum yanzurun. Mantak santri baheula kualitas jeung nu kuari beda. Jauh. Baheula ngaji teh ngaji babakalan saaya-aya. Kuari mah asal bu duit aya keneh balik. Bah ya, naon ya? Naon eta? Ieu naon ya? Atuh kampak tah mah. Ya gitu. Lamun tadi bere duit rada gede ya katarang abah ya. Atuh sia no. Nu matak dipondokkeun ge sia teh ulah kos kitu teu bisa, Bah. Mondok tapi emang urusan lain deui, Bah. Emang sia yang naon? HP, nu anyar HP. Aduh. Santri kuari mah kos karari. Nomor kahiji nyaritakeun indit Kanjeng Nabi ti nagara Madinah beserta para sahabat hendak perang ngaluhurkeun agama Allah menghadapi musuh-musuh Allah. Nomor kaduana santri anu kudu kaluar ti lemburna masing-masing dek neangan ilmu Allah jangan ngaluhurkeun ngajungjung agama Allah. Nomor katiluna urang ibadah ka Gusti Allah teh kudu bisa kaluar ti nagara urang teh awak urang teh loba kabutuh dahar jeung nginum sare jeung jima eta teh nagara urang lamun ibadah teh ngajujurung awak bae atuh kitu bae isuk dahar ke sore dahar kitu kene nginum deui ke ngarokok terus bae sare kabelah dituna atuh teh yang boga pemajikan moal jadi wali ibadah aya di nagara urang bae mah. Urang kudu kaluar di nagara urang, nagara perwatakan awak urang. Mata teh ngabogaan perwatakan urang kudu kaluar tina perwatakan nagara mata. Celi urang teh ngabogaan perwatakan urang kudu kaluar tina nagara perwatakan celi. Urang teh kudu boga kudu naon sungut urang teh ngabogaan perwatakan hayang nu ladat-ladat. Urang kudu kaluar tina perwatakan nagara sungut nu ladat-ladat. Kitu kene beteung kitu kene dubur kitu kene zakar. Lamun urang can bisa kaluar tina nagara perwatakan urang moal jadi arif billah moal jadi wali Allah. Anda moal jadi wali Allah, urang jadi jelema biasa lumrahna biasa jelema mah. Sedengkeun moal jadikeun panutan ku Gusti Allah, hiji jelema sanajan udang-udangna gede jubahna ngangsar. Moal dijadikeun panutan ku Gusti Allah sanajan ilmu tafsirna hebat, sanajan ilmu fikih beserta ilmu fikih usul fikihna hebat, ilmu alatna hebat mencakup 12 pandi dirina, tapi lamun di jero hatena masih kene aya luar daripada Allah. Moal dijadikeun panutan ku Gusti Allah, janji Gusti Allah moal ngajadikeun imam ka hiji jelema nu di jero hatena acak-acakan salian ti Allah aya di jero hatena. Moal dijadikeun imam ka jeung kumaha ge tama geus janji Allah nu bakal dijadikeun imam nu pinter nu di jero hatena eueuhna naonna. Urang mah kapan lamun leuleuh gudang teh pohara jasa boy eta di gudang macem-macem horenganan urang mah teu pernah ngaragap diri di hate urang leuwih tibatan gudang barang macem-macem. Jadikeun gudang mah tuh bangunan, jadikeun gudang mah tuh bangunan. Ulah jero kolbu dijadikeun bangunan, dijadikeun gudang. Mobil aya di kolbu, motor aya di kolbu, jabatan aya di kolbu, tahta aya di kolbu, wanita aya di kolbu, pas sedak-sedak di jero kolbu orang. Horenganan kolbu urang teh jadi gudang segala rupa. Moal dijadikeun imam, moal dijadikeun panutan, jelema jero kolbuna. Loba macem-macem
barang-barang dunia. Ialah satu ayat kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Diturunkeun tahun kedua Ramadan Hijriah jang perang ngalawan musuh Allah, dijadikeun ku ahli suluk jang paranti neangan ridho Allah, dijadikeun ku ahli hakikat sebagai keluar ti negara sorangan. Awak urang teh negara urang, satungtung urang teu kaluar ti negara urang moal jadi arif billah. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ternyata lu paling berat adalah ngalawan nafsu nu gede di awak urang. Teu eureun-eureun urang perang Badar make nu bakal dilanjutkeun ieu aya waktuna. Perang di negara urang baheula ngalawan komunis aya waktuna. Perang di negara urang ngalawan Belanda baheula aya waktuna. Tetapi perang ngalawan nafsu mah datang ke akhir hayat urang. Iyalah urang perang ngalawan musuh Allah, jihad. Tetapi urang ninggalkeun jihad asghar menghadapi jihad akbar. Ieu nu bakal dilanjut kakarak ngamimitian berhadapan Muhammad beserta para rombongan geus menghadap ke Badar. Di Badar geus ditungguan ku rombongan Abu Jahal. Rombongan Abu Jahal 950 nu handle rombongan Kangjeng Nabi hajat 313. Eta ge persiapanna untuk perang teu aya, tapi dijadikeun ku Kangjeng Nabi. Iyalah sebagian sahabat embung lantaran nu mantak embung persiapan perang nah teu aya. Tapi ketika ngadenge rombongan Kangjeng Nabi anu nyalina bener-bener nyali Allah, nyalina benar-benar jadi lelaki kabawa nyali tersebut nu lainnya siap. Kos gitulah sejarah perang Badar. Kakarak datang ka yujadilunaka fil haqqi ba'da ma tabayyana ka'annama yusakuna ilal maut wa hum yanzurun wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifatain wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Ata'ul Khurasan lana sapakai Ata kang bangsa Khurasan Iran radhiyallahu ta'ala anhu muganilar belu sallallahu ta'ala alaihi wa Allah anhu saking Ata ya gulu ku ngucapi Ata Jab-jab ing lapan iza kana khamsun tatkala tinemu apa kang lima maka bukti apa kang lima. Iza akalur riba kana al-khasab wa zalal, tatkala marangan ya kaum ing riba maka tinemu apa amblas lan gempa bumi. Wa iza jara al-hukamu qahatal madar, lan tatkala lacut sapa pirang-pirang hakim maka qahatal mataru maka katahan apa udan. Wa idza dhahara az-zina wa 'alanu bihi kana al-maut, dan tatkala lahir apa zina lan ngalahirkeun ya kaum bihi kalawan zina kana al-maut maka tinemu apa maut. Wa katharu fil nas lan akhiya wa kathura lan akhiya maut indalam manusia. Wa idza muni'atiz zakat halakatil masyah, lan tatkala dan cegah apa zakat maka rusak apa ingon-ingon. Wa idza ta'ada 'ala ahli dhimmah kanatid daulat, lan tatkala ngaliwatan batas yasiwa 'ala ahli dhimmah ingatas ahli dhimmah kanatid daulatu maka tinemu apa kakawasan ahli dhimmah. Cek Kiai Ata Al-Khurasan radhiyallahu ta'ala.
jarioskeun kecapan ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah. Idza kana khamsun di mana terjadi nu lima bakal bukti nu lima. Hiji idza akalu riba di mana kaum loba ngadahar barang riba maka bakal terjadilah ambles bumi jeung gempa-gempa bumi. Kuari mana nu teu riba? Urang kuari dagang nyokot duit di bank make bunga riba. Urang kuari meuli kendaraan melalui bank make bunga tetap riba. Deposito urang di bank diarahan ku urang bunga-bunga tai-tai riba. Masalah naon kuari ribaan urang meuli imah kreditan riba. Kendaraan kredit riba, urang dagang disuplai aya bungaan tetap riba. Ngadagangkeun barang-barang Cina sigana urang teh dagang mulus padahal mah urang keur gupak dina riba. Urang tani kemudian urang meuli pupuk-pupukna pupuk ti nagara riba. Urang ayeuna mah meuli bayatu tai kotok di pabrik barang najis ku urang dibeli riba. Mana nun teu riba kuari. Timimiti imah kendaraan pakaian datang ka dahareun hampir riba 100%. Kuari mana anu ribaan? Coba naon ribaan? Mun Kangjeng Nabi nyaritakeun di akhir zaman engke bakal kabeh timimiti kendaraan imah jeung dahareun pake sandang pangan kabeh haram. Sahabat kaget. Kudu kumaha tungke eta? Ibadah ka Gusti Allah. Ieu kuari urang nah mana nu terlibat? Mana? Urang hayang embung tina riba. Kiai kuari kiai cicing bae usaha teu naon tekan dibere ku pelimbah teh biang riba. Kuari kiai cicing bae kemudian dibere ku pamarentah disumbang ku pamarentah pamarentah mah juri riba. Urang dibere kuari ku petani rada deureus petanina anu bisa mah rada deureus tapi petani kapan aya petani gede mah surubukna dan lain sebagainya geus riba malulu urang dibere ka kiai-kiai nu cicing bae nyesep kana urusan riba. Mana nu teu riba? Iyalah ketika kaum manusia ngadahar barang riba, tunggu bakal terjadi khasaf wazzalal, gempa-gempa, ambles. Geus puguh urang ngadenge tsunami 250.000 sakali nu maot. Padang geus teu kacaritakeun sabaraha puluh ribu nu maot datang ka teu kanyahoan kuburanan. Di Sukabumi di Cianjur ambles hese dicokotna deui. Tsunami Pangandaran sabaraha ribu manusia. Yogyakarta gempa. Kamari Garut banjir teu kacaritakeun sabaraha ratusna lantaran urang dibere informasi nu dangkal ku pamarentah. Padahal sabaraha ratus imah jeung sabaraha ratus personil manusia. Parae. Encan di daerah-daerah nu mamana nu letik-letik ieu teh ya moal bisa ditahanan ku kumaha ge sebab Kangjeng Nabi geus caritakeun idza akalur riba kanal khasaf wazzalal di mana geus gadahar riba bakal terjadilah pengamblesan jeung pergempaan cing ade hiji. Nomor kedua wa iza jaral hukam qahatal matar di mana geus lalacut para jaksa para hakim para pemutus hukum ustad jeung kiai
telah menyalahgunakan mana aya kuari hakim anu jujur, mana aya jaksa anu jujur. Boro-boro hakim jeung jaksa anu aya di lingkungan 3 segi emas. Kiai bae ge kiai geus hese. Nu kudu hukuman haram tetep haram. Kiai masih kene ang-angan. Asana emang keur ieu mah haram eta budak. Kiai eta kredit ku emang ai asana mah bener eta. Ieu mah haram. Ai kuari mah ya wallahu alam lah. Baheula sepakat boga bang haram kitabna eta keneh, masalahna eta keneh. Kok ganti tahun ka dieu urang kabawa ka ditu. Masyaallah karim. Tinggal tunggu qahatul matar. Ditahan bakal hujan, dina ayana hujan teh jadi kabarokahan. Biasana turun hujan teh sejuk tiis, tapi ieu mah turun hujan keur hujan ge urang hareudang keneh bae. Baheula mah turun hujan teh jarara di segala rupa. Jadikeun kasuburan anu pohara kuari mah turun hujan aya aturan tatangkalan di hujanan garing model kuari. Iyalah akibat pemutus hukum anu henteu jujur. 2. Nomor katilu wa idza zahara zina wa 'ala nubihi kana al maut wa kasura fil nas. Di mana-mana lahir zina bahkan kaum teh geus ngalahirkeun nembrakeun kana zina maka bakal kapanggih engke di kaum paeh-paeh jeung loba parareh ngadadak. Kuari jelema teh baheula mah kakara rerendengan bae rerendengan ge isin mah. Urang kampung ka Jakarta balik bareng jeung awewe teu wani rerendengan ja isin ku urang lembur. Masih kena aya adab. Tapi kuari Masya Allah geus lain rerendengan deh. Silih pacok di jalan sini. Masya Allah geus ka isin buat budak ngora anu bodoh mah masih keneh rada leuheung, lain berarti halal, lain berarti menang leuheung, masih keneh menggebu syahwatna jeung nafsuna. Tapi pan kuari mah urang ngadengen naudzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Lamun nu berpendidikan ai eta guru-guru zararina. Ari eta anu osok mere petuah-petuah di negara zararina. Lamun baheula di zaman Pak Harto, zaman Pak Adam Malik baen bongkar-bongkaran berapa cengceman wanita nu aya di Cipanas, nu aya di Puncak. Saat eta main bongkar-bongkaran nu tadina masyarakat teu nyaho. Di zaman Pak Adam Malik muncul Menteri Penerangan Harmoko. Tidinya lah main bongkar-bongkaran kanyahoan jenderal anu cengcemana anu, menteri anu cengcemana anu. Eta zaman eta kuari mah geus ambalaya kuari mah. Lantaran baheula mah disadiakeun teh lamun kunjungan kenegaraan luar negeri ka urang eta teh persediaanana aya di jerona persinahan deuk dipake deuk henteu. Kitu kene kunjungan kenegaraan Indonesia ke Amerika, ke Inggris, ke mana deuk dipake deuk henteu, tapi perlengkapanana geus aya. Kuari mah kunjungan DPR ka daerah bae geus kudu kos kitu. Jarariji aing mah ngadengeun. Lamun dibongkar urusan per DPR-an jeung per MPR-an, naudzubillah min zalik wa 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 min zalik. Uyuhan betah hari rup di dinya. Uyuhan betah hari rup di dinya. Masya Allah. Nah iyalah bakal ulah kaget sing geletek bakal loba nu maot. Maot ngadadak truk maot. Engke bakal ambalai. Kuari geus kanyata. Wa idza muliyatiz zakat di mana teu daek zakat jalma halakatil masyah bakal rusak sato-sato hewan. Lantaran eueuh kajujuran kan manusia. Kalimah wa idza ta'adda ala ahli dhimmah di mana berlebihan terhadap ahli dhimmah. Kafir-kafir anu bayar upeti di negara di urang ieu WNA
WNI warga negara Indonesia asli, WNI anu nyieun warga negara, baik eta bule maupun eta orang RRC atau sekitarna nyana domisili di urang, bayar upeti kan ka negara. Ketika urangna berlebihan terhadap manehanana, dimomoy ku urang, sehingga dengan kamomoyan negara urang nyana bisa laluasa di urang, bergerak perekonomian, bahkan lain sekedar perekonomian, nyana bergerak perpolitikan mengalahkan pribumi. Iyalah akibat ta'ada ala ahli zimmah, orang pribumi ngamomoy ahli zimmah karena tidaulah kekuasaan bakal dicekel ku jelema-jelema kafir. Urang kene nu salahan datangnya nak mawa duit ke DPR diterima, nyana bisa laluasa gerak, nyana datang ke atasan diterima, atuh kan laluasa. Boro-boro eta deui dewan jeung pemerintah dibawakeun ka golongan, ka organisasi Islam, diterima, atuh nyana leuwih laluasa gerak. Maka lain sekadar perekonomian ku ari nu dikuasai ku ahli zimmah yane kafir, bahkan perpolitikan ge geus dikuasai ku nya. Akibat urangna lengah, kunaon atuh mun cara lalayangan terus bae diulur. Hanya sekedar sebuah kendaraan, hanya sekedar sebuah penghargaan, hanya sekedar sebuah dunia, tapi acak-acakan makan kabehan. Iyalah lamun jelema geus berlebihan terhadap ahli zimmah yakni kafir-kafir, kana tidaulah bakal ayalah kekuasaan dikuasai ku kafir. Baheula mah masih kene terpimpin di zaman Pak Harto teu bisa gerak. Nyana silakan perekonomian gerak hanya sebatas ekonomi, tetapi aya aturan-aturan main. Setelah dibuka blak kuari geus bararuncul kafir-kafir nu jadi bupati, jadi gubernur. Urang geus teu berdaya kuari akibat urangna kene lunak ku dunia. Tinggal diperhatikan ku urang ka hareup, lantaran negara makin bok-brok, negara makin kacau, negara makin amburadul. Lain eueuh di luhur teh anu barisa ngaji, lain eueuh di luhur nu talar Quran, tetapi naon hartina Quran ditalar lamun eueuh mangpaatna jang negara. Naon hartina kapinteranana seorang menteri lamun kamangpaatana teu karasa ku urang. Naon artina sebuah organisasi Islam lamun memang teu karasa ku urang. Mana atuh ieu napas-napas Islamna? Tarolah napas-napas demokrasina mana atuh kuari? Lantaran lunak terhadap ahli zimmah, kekuasaan bakal dicekel ku ahli zimmah. Tinggal orang introspeksi, negara nu sakieu gedena dicekel ku bangsa Indonesia nu sakieu lobana jeung palalinterna. Kok hanya segerintil, dua gerintil manusia bisa menguasai urang? Bodoh amat urang, bloon amat urang, goblok amat urang, tolol amat urang. Ditolol-tolol ge emang urang mah tolol, digoblok-goblok emang urang goblok. Kunaon atuh? Hanya beberapa gerintil manusia bisa menguasai. Marilah urang introspeksi babarengan negara urang sebuah negara anu maju, nu makmur, anu diperbutkeun ku seluruh negara lantaran ieu hasil nagarana luar biasa. Geus puguh pertanian, logam, minyak, kayu, segala rupa aya di urang. Bahkan aya seberapa pulau anu encan pernah dijamah ku tangan-tangan manusia. Saking makmurna. Sakieu ge dikorup terus ku Amerika, dibawaan ke luar negeri. Lain bae Amerika, bahkan negara-negara lain mawaan hasil-hasil bumi, tetapi henteu pernah kadenge di urang kalaparan. Henteu pernah urang seakan-akan nyabodokeun, mengabaikan sabodolah. Tetapi lamun geus menguasai negara, berarti kan gede dicaplok ieu negara urang. Urang berpikir, nayilah wa iza ta'adda ala ahli zimmah kanatid daulah. Sekangjing Nabi di mana dibere embar jelema geus sumuhun dauh berlebihan terhadap ahli zimmah sehingga urang teh bertekuk lutut, kanatid daulah, kekuasaan bakal dicekel ku ahli zimmah. Na'udzubillah min
zalik wa min zalik. Urang ngomong ku kumaha ge sapira urang jelema nu aya di handap boro-boro polisi jeung abri hansip ge lain urang boro-boro budayawan urang mah puguh ngaji ge sapira ieu mah jeung jelema frustasi mah lulu kabeh jelema anu empes-empesan kabeh ge ngan sakadar bisa ngomong jeung ngadoa we ka Allah mudah-mudahan di negara urang ku Gusti Allah diamankeun negara urang ku Gusti Allah diperhatikeun negara urang ku Gusti Allah dijujurkeun jeung diadilkeun negara urang ku Gusti Allah diamankeun sehingga urang nu ngeusian negara bisa jadi ngarasakeun katentreman jeung keamananana jang kelanjutan hirup urang anak urang incu urang jeung balerea supaya tentrem subur mahmur loh jinawi bi barakati ummil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa syuhada wa salihin. Kadzalika al-fadlu min Allah wa tafaddalu 'ala 'alima. Salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillah.